10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di hiji waktu, maranehna di kampung Durian Ragrag ngayakeun program bantuan ti pamarentah. Saenggeus ayana dampak virus corona, sakabeh warga didata ku kadar ka imahna sewang-sewangan. Maaf, patona tadi rapatnya lancar, ngomong ke naon wae. Teuing da pokona mah ngomongkeun soal BLT, urang teh jadi bakal menang bantuan di pemerintah. Sakitu sih nu kurang didengi mah, soalna urang penting teh nunutan sabab gara-gara main ML. Oh, alhamdulillah tuh, ayo kitu mah, ayo ngomongkeun deui ka kader nu lain, mumpung can aya gawean deui. Ayo atuh, ayo. Assalamualaikum Baria Sadayana. Waalaikumsalam. Aya naon Mang? Sok adieu dari heula. Atur nuhun Mang, karena naon atuh ieu teh? Keur karieu we Mang. Sok adieu aya obrolkeun naon. Tah, ayeuna urang rek minta tulung. Pangdatakeun warga di dieu. Ke lamun geus didata kabeh, datana kadesakeun deui nya, meh tereh cair. Oh siap atuh Mang, ke urang datanya. Siap lah, nuhun atuhnya Mang. Ayo urang balik deui dang. Hayu Mang urang balik heula. Assalamualaikum. Mangga Mang, waalaikumsalam. Derek ayeuna wae atuh ngadata teh. Hayu atuh laporkeunlah ka Bu RT nya. Oh heuh hayu atuh. Hayu gaskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dede, Pak Agus, mangga kalau betul atuh. Punten ngawagal wakosna Bu, abdi di dieu bade laporan bantuan BLT. Oh mohon jatan kumaha? Abdi teh gadu amanat ti desa di piwara ngadugikeun ngadata sawaya anu menang BLT. Alhamdulillah teh bantuan oge sekedap nyapa orang cenah keula datana. Iya datana. Mun atuh nuhun nya Bu sadayana. Mohon sawang-sawangan. Mun atuh Bu ari kitu mah abdi bade mulih we ayeuna bade ngawartosan warga anu sanes. Oh mohon mangga. Ayo Bu dikantun heula. Mangga. Cenah ngadangu di desa mah bakal aya bantuan ti pamarentah cenah. Nya alhamdulillah teu cocok. Ai desa orang bakal kebagian mana? Bakal kebagian atuh hanya teu mah. Ieu nya jaga loba pabutuh jaga budak geus sekarang teh. Nya meningnya anak urang oge keur lieur aduh. Aya naon ieu teh ibu-ibu? Si ibu bari bae teh diajak. Lain bayar hutang kalau harus wae. Yang ke dia tuh itu dia bayaran sekolah budak kah? Tempo itu Mang Agus. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Punten ngawagal. Teu salios Mang urang mah Ieu abdi bade ngadata bantosan di pamarentah. Alhamdulillah akhirnya gini tapi tete bakal bener-bener menang mah. Terang eta mah Bu sugame milik. Alhamdulillah. Ya ini ditungguan teh naon persyaratannya. Persyaratan mah mung fotokopi kakak jeung KTP mun tiasa mah kumpulkeun we ayeuna. Ya bisa minta mah. Sami Ibu. Omunya ari kitu mah abi sareng biji bade nyana ke fotokopiana. Yang antosan heula di dieu nya janten teu bolak-balik Mang Agus mah. Mun sok Bu diantos. Assalamualaikum Cedo. Waalaikumsalam Cedo. Mangga kalebet. Kudu make perhiasan lo bayeur meh ada gaya saeutik. Aduh Cedo, beuki seueur kitu hayang Mas teh. Mohon oleh-oleh bisa ngakit di talian. Hah, talian Thailand meureun Bu?
salah seeutik pirage. Ide abi gaduh pamasihan ti Caroge abdi. Besar di mana? Di Pasar Banjarannya. Gagabah kitu ih, ieu mah besar lagi di Tanah Abang di Jakarta. Aslina asli. Geus atuh ayeuna mah urang ngocok heula we, Bu Enda jeung Bu Astri rek bisa hadirnya. Umroh cenah mah. Gayanya Bu, abi ge bosan jalan-jalan we sama grup. Assalamualaikum Bu, punten. Waalaikumsalam Mang Dede, mangga kalebet aya priyogi naon Mang dican heula. Ya ibu-ibu abdi teh di amanatan ti desa yang kampung urang teh menang bantuan jeung ti pamarentah aya nama ngumpulkeun lah fotokopi KKW jeung fotokopi KTP. Oh alhamdulillah atuh, tapi emang urang kudu ngumpulkeun oge Mang. Mun aya nama ngumpulkeun lah we, mungkin dipilih deui ku pegawai desa. Emang bantuan naon kitu dari butuh bantuan naon? Nya BLT atuh manya bantuan daerah salaki anyar ku masih cedo manya Mang. Mun atuh tapi ngempelkeunna kedah dinten ayeuna. Oh mohon atuh adik kitu mah ke panginten sonten diadeurkeun ka Mang Dede. Mun atuh Bu ku abdi diantosan. Abdi ti payun bade ngawartosan warga nu sanes. Mohon mangga Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, cik atuh ngajukeun deui ngaran ibi aya sisimpenan kan mun butuh kari ngomong ka abi. Kubu we babari ngomong mah. Pahe we atuh Bi. Sakali deui pirage. Gandeng ngabutang wae. Lain kamari teh meunang bantuan Pak. Teuing alir. Boboraan menang mana geuning teh datang. Geus arep-arep teh. Nah, kamari da ceedoh jeung cenung mah geus meunang. Kamari na pada langsung. Hah? Asli? Asli? Asli pan kamari kawararung ngaromongkeun BLT. Nah, ari arurang teh tadi kieu si kumaha? Ting da kuduna ge nu meunang teh arurang pan ceedoh jeung cenung mah geus baeunghang. Ayo datangan dan narima urang mah. A few moments later. Bener nya menang bantuan BLT teh. Nya naon kitu pan ieu. Nah, tadi nu menang teh urang jelema nu teu boga. Naon teh kitu ngomong saja segala ari teh mana punya basa teh cici. Mana teh sadar ieu, duit geus loba lamun deueum. Menang masa menang yang tong digubuk. Lah urang teh dibere we beli papa. Ari teh kudu sama mikir kanu sakan narima bantuan teh mana teh kuduna mikir kanu jelema leuwih butuh teh. Mane tabelkeun lah beungeut. Bapak teh sieun ieu. Mane tabelkeun lah beungeut. Bacot teh laku. Aya naon ieu mah kana mikir. Ieu Bu soal BLT teh mah nya jelema beunghar marenang ari jelema susah teu meunang teu adil atuh Bu. Yang bener jelema aya teh biasa menang. Aya teh milik marenang ngawen goreng. Nah, Naon eta mah mau milik sagala. Miskin eta udah kahayang. Jadi pada miskin takut marane lain naon teh tinggal meuli. Aduh astagfirullah atas atuh ngaribut. Isi ieu udah sanes budak. Itu cici naon mitian. kan jadi ka urang dari makanya tanah. Biasa batu mata poporongos. Mane biasa we. Naon mane make jeung urang sagala. Mane teu sadar diri. Geus loba bacot. Terus ibu-ibu, ai mane teu ngadengin urang teh tadi ngomong teh geus aya mah tong sering ngarankeun urang langsung we tanyakeun ka kadarna ngarah kuku. Sabar atuh Bu, sabar. Tongkos bawa enggak? Marani teh geus kolot era. Punten atuh Bu, geus kumaha atuh? Nya tuh bener kitu cek Bu RT mending tanyakeun langsung ka kadarna. Ingat ibu-ibu, hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aya naon ieu teh ibu-ibu mun ribut kieu? Iya Mang, urang bade naroskeun naha ceuk nun jeung ceedoh marenang BLT kan marani ka kasuk jelema beunghar. Ya kan, dulu atuh Bang. Ari arurang jelema pas-pasan teu menangan pisan. Duh, punten. Naon ieu teh maksudna abi mah teu ngartos? Kieu nya Mang kan pas basa minggu kamari abdi saring ceuci teh didata ku kaderna yang persyaratan program BLT. Naha ari pas cair ka ceedoh jeung ceuk anu kabagian mah. Ari jelema kos arurang itu nya Mang naon jadi nyalahkeun ka arurang da urang manapa-napa hungkul. Allah punten atuh ibu-ibu kala urang cenah heula atuh nya bertasna. Dang, panggilna tuh bertasna. Urang mah pokona mah teu narima
kedua orangnya tenarima. Ibu sabarnya, ambek baik tapi tongana Inggris bari haharewasan we nya. Si ibu manya we bari harewasan lagi kadene atuh. Kumaha sih ibu mah? Kalemkeun. Ieu mang berkasna. Ya astagfirullah. Emang iya Mang Dadang? Nya kan Mang Tono mewaranan we eta. Wah, nya kitu. Nya Astagfirullah. Nah, Dadang tadi tempoan deui. henteu. Aduh, hapunten nya ibu-ibu. Nah si bapak-bapak gawe teh tebaralik pisan nya jadi pagawe desa teh sih. Nuhun ibu hapunten pisan, sekali deui hapunten pisan. Ken ku abi di proses deui di awal. Lamun di proses di awal mah atuh pakalilan beureung mun menang ieu mah henteu. Geus atuh ayeuna mah kahayangna kumaha rek diproses di awal deui embung atau rek digantian. Geus lah atuh ayeuna bagi dua we ka ditu ka dieuna geunan. Heuh geus lah sok bagi dua. Sok ada kitu mah. Emang namanya salah tujuan teh ya kan? Heuh geus lah sok Sampai bagi dua. Hehehe, tapi kesemuan nilainya ibu-ibu. Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, oke, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario weyo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu.